Aya beberapa doa yang diijabah, dakwatul madlum, doa yang didolim eta mah rek jalma tukang maksiat. Oke, Pak Kade. Lamun urang ngadolim ka jelema ya, sok sanajan tukang maksiat, doana naik ka luhur. Terus eta mah tara salat misalnya jarang salat, tetep aing ngadoa mah ditaikeun ka luhur doana. Sebab itu orang didolim. Nu kadua, dakwatu fidohril ghaib, dakwah di tempat yang gaib. Maksudnya naon? Doa orang yang tidak dipinta doanya. Da atuh benten Pak aya doa nu di nu teu dipenta mah ikhlas. Oh, para bapak. Sim guring kunaon daek ngadoa padah we dititah. Ikhlas teh duka teuing. Da doa mah kumaha amplop. Amplopna kan panjang. Oh, seetik malah geus make hadis dhaif. Maaf ya. Makanya kalau doa orang yang itu maaf ya Pak. Jadi ada orang sembuh dari penyakit si Bapak eta lamun diukur ada penyakitan teh parah, tapi bisa ada orang-orang yang berdoa nu ku urang tidak dipinta. Anu mungkin ku urang terangkat ya. Terpenuhi asa kabantuan eta teh pasok ngadem mudah-mudahan si akang sing sehat kan urang beda ceuk doakeun abinya wani piro kang doakeun abi teu nanaon si mentangan sing kuring teu ngajamin nu ngadoakeun ikhlas jeung teu ikhlas ya dipenta ya kan bahasana gitu pas jam 7 ya buka deui ke ayat